sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya. Dunya geura perbudak ku maneh eta manusia-manusia sujud ka maneh nyatana kana dunya. Ngayosakeun kawontenan kampung Tumaritis Desa Kenagorowong. Duh, ieu anu hejo lembok dang daunan rajek datutuwuhan curcor cai nu harerang. Marga satu adi sarada manuk gede manuk letik pasuliwer. Rungkaringga nagaleng pasawahan anu parena keur hejo lembok dina galeng tumpang sari kacang panjang terong jeung leunca. Itu kaayaan Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong Semar Lurah Kudrapawana ngahaturanan linggih putrana Astra Jinga Landawala walah ngandika kaudaling lisan mekaten pengandikanipun. Syukur kaharare pilengnya kapayun teh Kang walah atuh nuhun bokap beda eta dengan bokap tapi damel atuh ngahaturkeun semak baktos ka unyuk panjenengan Rama Prabu. Tuluy mugi ditampi kalayan kabingahan ieu ti monik-monik sadaya. Ditarima jak kali nanti eta hapunten tidak sagaro pihak karapatan Ageng Simonten Ali walah saling maklum euy kitu saling ampun katilupna perkawis kitu naon ieu bapak teh purwa ngahaturanan linggih para putra sadaya ngeriungkeun kabeh ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos ka onyo panjenengan buya. Aduh syukur jang syukur babe kali nanti eta atuh aya naon ieu teh tansah diajeng-ajeng pokoknya kudu teh babe kieu sabenerna jang memang segupama nyoreang alam katukang nyawang katukang cenah kumaha dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun walah sok mindeng ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teureureuh da geuning anu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran. Leres di alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu doh kumaha wa sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya. Dulu kadenan bah walah anu mamalana teh jadi ubu dunya gitu eta jadi berat ka dunya dudunya teuing dongeng deh kana dunya condong teuing kana dunya padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat turun ke ulah di akhirat ngan napas beak we ulah dipotong-potong urang kan akhir Pak Gubernur bapak urang bagus ya da urang di dunya mah ngan ukur sama ngimpi jang ukur bayang-bayang di dunya mah mun dina film teh mah sinetron dunya mah deuleu sinetron jelema loba anu ceurik di mana lalajo sinetron di mana hiji awewe disiksa diperwasa dinyeri nu lalajo sok ceurik ku eta sinetron ku jalan carita sok ciramai geuningan kitu kabawa emosi ku eta jalan carita padahal eta mah sinetron tah ayeuna urang lamun hirup berat teuing kana urusan dunya mamalana kumaha kagenset kudunya jang bakal diperbudak kudunya walah
teh babu kudunya teh. Petak hirup ulah kakonengan teh. Malah pangandikana Gusti nu kagungan urang. Itu cenah bos. Nalika ngobrol jeung dunya. Oh dunya teh bisa ngobrol jeung pangeran. Is pugu Bisa. Bukan bisa ngomong dunya ge. Hei dunya. Dawuhan pangeran teh. Hei dunya. Gerak perbudak kumaneh. Gerak perbudak kumaneh. Eta manusia-manusia. Eta manusia-manusia. Nu sujud ka maneh. Nyatana kana dunya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Wah, eta merukon marukuma. Laras Pak. Jadi hei dunya gerak perbudak kumaneh eta jelema-jelema anu sujud ka maneh gitu. Heeh. Kadua kalina hei dunya gerak sujud maneh ka eta manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami. Gitu merukan teh. Oh dunya bakal sujud di mana manusia geus bakti ka ilahi. Pilih. Sabab pamilih geus aya di silaing dewasa eukeur gede geus. Nu matak dina lebah dieu di dieu pentingna kadewasaan teh. Diperlukan dewasa teh di dieu. Oh kadewasaan. Ulah bubudakeun. Ari hirup geus kolot tapi bubudakeun. Ari hirup geus kolot tapi bubudakeun keneh. Tah eta. Ulah ilu we budak. Dan geus kolot coba ka dianting geuningan asal marana bener rencana urang. Jadi si horeng dunya mah saliwat. Alah, lieur caina daun tangis atuh saliwat. Da urang teh asa teh ti akhiratnya. Bohong jelema ngaku urang Kuningan, urang Cirebon, urang Bandung, urang Pasawahan, padahal kitu teh saasa jeung sabaka. Penghuni asli nama akhirat gini. Dulu. Tapi nah atuh sok kada-kada keung ya palamun urang dek paeh teh nginget-nginget paeh. Muringkak rasanmu. Sabab naon? Naon teh? Berat ka dunya teh. Deng-deng ting ka dunya. Lamun urang berat ka akhirat, salah deui. Da kudu bae. Atuh serba salah hirup teh. Oh jadi ulah ting ka akhirat ulah saimbang. Dah balan. Imbangkeun balan. Balan. Oh kudu balan. Apa sih teh butuh dahar beureun? Butuh minum, butuh wudu. Lara. Gitu. Jadi loba pangabutuh di dunia teh jang. Silaing salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina teu kapentingan negara jeung bangsa sok. Dok. Cenah ngajawab eta leungeun teh ti ayeuna. Engke di alam kubur. Sama engke we. Engke teh kumaha ayeuna? Cenah ropong teh engke we. Ayeuna leungeun cenah ngajawab. Cenah aya gunana keur ka balarea. Hoerunas anpauhum linas. Jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea. Kitu eta. Jadi jawab kuleungeun ti ayeuna. Cenah kumaha ulasina ka manakah? Engke we di alam kubur. Ayeuna jawab kita kuleungeun. Loba kahadean da sok. Itu jalan-jalan aspal gedong-gedong nu arah gereng teh eta teh jawaban saha da jawaban leungeun da lain menang nu buntung teh batur mah geus nyieun kahadean tapi kaloba ka urang bener loba sok urang nya dola euy berokan teh si horeng geus saliwat tapi abdi mah hayang nyaho baheula da teu inget abdi teh baheula teh tah teu inget naon baheula basa bapak keur bujang mak keur lajang tak abdi aya di mana aduh nah sia kajeroan teh pertanyaan teh kudu dijawab nya mah kolot ulah kolotok anu ngagante dina beuh munding disebut teh kolot-kolot abeh teu lieur bejakeun wah nya inget si laing baheula waktu
Bapak ilaing keur bujang inung ilaing keur lanjang ya tentu bener henteu teu inget henteu benar heuh ku aing dek diingetan cing tak baheula basa inung keur lanjang bapak keur bujang si laing nyeta duka di mana teteh tah keur duka di mana si laing harita hayang dahar henteu cing henteu hayang inung henteu hayang kadunya henteu mung henteu teu inget teteh pangna dijawab oge pangna eta teu inget pangna dijawab jeung wakang pangna ngajawab ingat teteh bukan teh awi ngaramat bukan teh genahnya alah di istri harang panon harita mau kolot atuh kan nah iku brakadunya sia loba kahayang loba kamu ai memeh baheula teu hayang teu mung sedangkeun ari hayang jeung mung nafsu teh cekolot nafsu teh mata kaduhung badan nu katempuhan wayahna da eueuh siksa tituna mandeuleu dan nu bakal nyiksa jeung ngaganjar teh laku lampasi lain nu bakal ngarawat diri Allahu akbar naboro kakara ina mah sujud ka kolot caangan di nuhun beh asa dicaangan merhatena teh caangan ina mana sugan moal baung wae nyai digana teh alah doy moal baung wae geus kitu mah meureun kakara buburi satan beureun si akang meureun garulang layang tak kitu ya nuhun Pak